Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah nu ngawalar salam mugia paranyang yuswa arageung milik digampangkeun ibadahna digampangkeun usahana cing babari maot amin mending hese paeh ibu mending babari maot mudah-mudahan urang dieu kakurung sim kuring cing jadi jalma anu kasurupan lain kasurupan ku dedemit ku eyang-eyang ku jurig jarian tapi cing kasurupan ku rahmat sareng pitulungna Allah subhanahu wa ta'ala. Margi upami jalmi tos kasurupan ku rahmat pitulung Allah dina tekad dina ucap jeung dina lampahna teh bakal surup ai hartosna surup teh teu pales teu silung teu sumbang teu pikageuleuheun batur jeung teu pikangewaeun ba eta hartosna surup. Auzubillah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qara'ta Qur'ana fasta'id billahi minasy syaithanir rajim. Al ayat. Wa qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al imanu uryanun wal libas taqwa. Al-hadis. Ala wargi kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kalayan kodrat irodatna Allah subhanahu wa ta'ala. Dina wengi ieu sim kuring tiasa ditepungkeun lawung diamprokeun jonghok dipatepangkeun rarai sareng sadayana kulawarga besar pangresa apih kalih ibu oge kulawarga besar Pemda daerah tingkat 2 Kabupaten Purwakarta anu disesepuhan ku pangersana Bapak Bupati tadi katingali ku palawargi ku simkuring katinggal tadina danget ieu teu aya kajabi simkuring tisakawit nampi telepon ti pangersa Bapak Bupati wayahna cirian tanggal sakitu kaping ayeuna wah cing teh boga duit ya lumayan tapi wayahna cenah tong nyanak gamelan tong nyanak wayang Pak Asep teh wungkul wah cing teh ipis di amplop teh bete nyawe geuning tapi parendene kitu genteng-genteng ulah potong sanajan begengge ulah digotong sanajan hapa ge ranggeuyan kabagjaan sareng kabungahan simkuring dina peuting ieu teu bisa digambarkeun ku carita sanajan sakumaha endahna basa gunung anu cing jalegir di dunya masih keneh gede kabungah simkuring ku tiasana ditepangkeun sareng urang dieu sacara bungkleukan simkuring ayeuna katingali ku palawargi beungeut simkuring eces jentre pertelah anu mangbolen biasa nama kahalangan ku gebog jadi kasiri anu mah pangkasepna sadunya teh aduh cekeng dina naraga naon pangersa itu cenah api kalih ibu nyaeta dina naraga walimatul safar bade angkat ka tanah suci nyumpan rukun Islam anu kalima wayahna Pak Asep udah ngecebrek di ditu
cekeng dan sanes ahli sim kuring mah ngecebrak sorangan mah margi kaancam ku katerangan Pak lamun nitah lain kalain ahli tunggu karuksakanana sawios urang dieu ruksak sawios Bu palai ruksak urang dieu sawios alim tos sarae gitu lah tos nu heueuh we tong boro ibu nu di luhur pejabat seueur bangsat anu mah leres Pak oknum-oknumna nya Pak di luhur teh seueur bangsat teh nepi ka handap teh raskin teh Pak teh dibikeun kabeh kana wawuh hungkul dibikeunna teh kabarayana gegedena kumanehna bangsat teh sawios digitukeun moal nu kasinggung tong borok kasinggung nepi ka TBC lain urusan aing teh nginum tah rugina jadi kiai teh da keur ngadalang mah hanapun gebog teranginang wajib ieu mah cai hukum eta ge bawa sim kuring kitu amplop ipis aing dek ngahargakeun diancam ku katerangan Pak jadi saha-saha nu ngajual mulikeun ayat-ayat kami kana barang nu teu sapira maka langgeng di neraka salilana nu mawi upami aya kiai ngahargakeun dagor cukang irungna tuman na teu tingali eta ancaman teu sieun ku ancaman jadi saha-saha nu ngajual mulikeun ayat-ayat kami karena barang nu teu sapira langgeng di neraka sali nu matak tong nyapirakeun ka aing teh atuh Allah aduh puji sinareng syukur eta tetep kagungan Allah puji sinareng syukur eta kagungan tuh gerasa alhamdulillah gitu cenah ari sadayana puji kagungan tuh gitu sing lempeng ngomong teh ari ieu urang nyangakeun puji ka Allah gableg ti mana ari sia eta keterangan sadayana puji teh kagungan urang mikeun ka Allah gableg di mana urang nyangakeun puji asa bener gableg di mana teu lempeng jeung lahaula teh ngomong teh sadayana puji kagungan angeun teh ngaditen sadayana puji sabab kagungan utek tongo walang taga roh peti gogodongan sadayana tunggal makhlukna sanes hinaeun pujieun wong kaurus ta alam teh kartos sok pacakang di mana geus puji syukur kagungan Allah diange bakal nyumpikeun rahmat anu disebarkeun ku junjunan urang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ma arsalnaka ila rahmatan lil lempeng jeung ayat teu punggal pengkol ongko ngaduka ihdina siratal mustaqim muga Gusti nuduhkeun ka jalan lempeng sia nu mengkol da jalan bagus lempeng kartos da jelemaana apa nu salah lain ayatna it's not the gun but the man behind the gun jadi lain berdiri wungkul nu kudu canggih teh jelemaana it's not the song but the singer behind the song lain nyanyi na wungkul nu kudu alus teh lain kata-kata na wungkul nu kudu hade teh tah penyanyi na nyanyi na alus kata-kata na hade penyanyi na narkoba leres sebarnya jelema na nu batak kita jelema na urang tenggelan gua ada ayat bagi salah lempeng mun asa balalaner teh garasa tadi dia nu mawi raruksa kene urang teh paha sesa-sesa penjajah ieu teh sabab penjajah datang ka urang mawa politik nate politik liberal politik adu domba bangsa urang diadukeun
buktina Islam saagama Islam sababaraha golongan sok beda paham leres minimal silih baeudan minimal sedangkan Allah ngabejaan la ilaha hijikeun atuh dina la ilaha tunggakeun dina la ilaha sawios dikitukeun Pak da kitu mah atuh Pak mangga palawan ge urang kedah getos salat geus biasa teh mah keun ieu mah hitung-hitung entong kongkorongok we mah keun ada hayam kongkorongok mah biasa nginum heuh da udihakan atuh nu mawi ulah wani-wani ngahartikeun Quran kana basa Sunda lamun can jadi urang Sunda sabab naon sabab nu bakal ngaraketkeun kana rasa manusia lintang ti basana moal aya di bakal apa kana basana lintang ti bangsana oke ibu pepatan bahasa Arab mau ngarti moal teu ngaji mah yok bapak papasan bahasa Irian la no tak samalato ku pak tali litu mak tu pasalu ku pak tali kamu lu makasih tak lu kartu ibu tuh dai gitu ngarti data mengarang tuh bisa dibalikan deui tenapi karena rasa leres tenapi sabab lain bahasana bahasa sorangan teh bahasa tauhid aya nahu na bahasa Sunda ge aya keur ka batur keur ka urang sim kuring diuk di luhur panggung palawargi caralik dihanap teh kitu pira bahasa Sunda inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin salat abdi hirup abdi angin Gusti nu kagungan asa bener teh ngomong bahasa Sunda padahal salah teh salat abdi hirup abdi maut abdi angin Allah nu kagungan sarua jeung meja abdi kursi abdi kagungan babah padahal karimalikeun abdi maut abdi salat abdi hirup angin Allah nu kagunganna lamun dek make bahasa Sunda lain nyalahkeun Quran Bu nyalahkeun bahasa Sunda da masa sim geuring mah urang Sunda nu mawi raruksak sawios diruksak heula sawios engke urang ngomean leres gitu assalamualaikum jadi punten gara sok bangsa urang tok 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 assalamualaikum eueuh nu boga imahna teh beuki tari tok 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 assalamualaikum padahal doa teh leres kiai doa teh eueuh nu nemalan mubadir innal mubadirina kanu ihwanas sayatin sanyana nu geus ngamubadirkeun kana eta perkara jelas barayana setan jeung katerangan teu matakna urang Sunda tok 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 sampurasun jawabna berai panto dibuka jonghok assalamualaikum ceuk itu mah saling doakeun tuh teu mubadir alhamdulillah jadi nuhun bangsa urang dibere duit ku batur jangtak keur meuli udud deh alhamdulillah atuh make atuh deui padahal dina kateranganna eueuh alhamdulillah atuh Kata Pak, tuh mata kula boga sapang bener naga coba kembali back to basic karena diri sorangan ulah nuduh kanu jauh ulah nyawang kanu anggang nu caket gara raketan nu deket gara deheusan moal jauh tina wujud moal anggang tina awak aya naon jeung aya saha dina wujud urang geura prak geura pangihan sirina satangtung diri man aropa nafsa nya ngaji si cepot begitu sawios Pak sawios itu lebar ya agama teh proyek keselamatan dunia akhirat tapi kan dimubadirkeun tapi kan diacuhkeun dianggap heureuy agama mode puasa sabulan puasa ngan ukur samet lapar we bungkul dina bulan naon puasa teh Pak dina sasi Ramadan teh hari pembakaran teh Pak panas terus tina panas lamun anjeun kuat nahan panas bakal digampangkeun tinu hese buktoskeun tong bayangkeun hileud di dinya tadi daun eta hayang meuntas ka itu ka pantura bayangkeun hesena leres ku hileud eta bayangkeun kapikir ku hileud hesena tapi manehna puasa ka bulan maneh teu dahar teu nyatu teu nginum geleber jangan jadi kukup gampang tuh
hasil tina panas. Orai puasa Pak teu dahar teu nginum panas awakna megar ngora deui. Man ahabba ayyubsatallahu fi rizqihi wa yunsallahu fi asarihi falyasir rahimah. Jadi saha-saha nu resep silaturahim maka bakal dipanjangkeun umurna, dilobakkeun rezekina. Oh ya ai hileun orai dijabah ai maneh. Hasil puasa teh kalah boga baju halus teh. Dulu anjir tah aing baju. Hayam nyileunglem, elok-elokan teu dahar teu nginum. Panas megarkeun anakna manfaat. Hoy runas anfa'uhum linas panghadena jelema anu aya gunana keur balarea. Oh iya ladang puasa anu teu kaeu naon-naon. Eleh ku hileun. Terus di dieu we nu deukeut ngaji mah teh. Ieu mah araban. Eta dumeh di alam kubur cenah bakal ditakon ku malaikat. Leres percaya teu? Percaya? Bahasa naon tak? Malaikat engke. Bahasa Arab. Deuleu dina Quran teangan aya nu nyaritakeun malaikat urang Arab. Mikir atuh euy. Ti alo kana hate. Sarua we ka urang Arab ge ka jelema sarua. Ngan kulantaran jahiliyah di itu panggedena ka itu wahyu datangna. Jadi contoh numawi napak tilas nu teh mun ngaji teh dikawit tawaf sa'i jumrah hukum tah tapakuraneun tah betapa hese capek susah payah pahit getir lara jeung balangsak jalan ka sawarga teh nimpa masihna jalan ka neraka gampang ulah dianggap banyol Pak agama Pak puasa tika hasilna salat pon kitu deui alai uninga mangpaatna salat kumaha cenah perintahna teh aqimus salat gitu adegkeun salat. Saur ulama mutanabi salat teh aya 30 sod lam ta. Ulama mutanabi teh ulama nu leres-leres nyunah rasul. Salat teh aya 3 huruf nyaeta sod lam ta. Sodna teh sidqul qauli, artina bener ucapanana. Ngaran-ngaran nu bener ucapanana mun ngomong tara dibarengan ku bohong ngadek sacekna nila saplasna nya cek nyana lain cek lainna tara wani ngaluwihan jeung urangan kana perkara nu ditangtukeun mun panjang teu wani neuteuk mun pondok teu wani nyambung mun condong teu wani motong pas tukang salat mah ngomongna lamna teh layinul qalbi leuleus hatena nu kumaha nu leuleus hatena teh sopan santun ramah tamah DP handap asor tawadok landung kandungan lair aisan ipis lapis kanel tapel kaituna malapak gedang tungtungna teu melengkung bekas nyalahan tukang salat petak dijabah tukang salat menyaritanana aitana tarkul maasi hartina teh geus ngajauhan kana rupa-rupa pi maksiateun pi na dijauhan komo maksiatna adegkeun salat palai mati palai tuh batur mah pengusaha ayeuna geus ngadeg-ngadegkeun tower di tiap-tiap posisi. Leres? Uninga tower adegkeun 180 derajat. Sangeusna diadegkeun tower. Urang dieu geuning ka anakna, anak di Jakarta ti dieu ngomong teu make jeung kudu ini. Halo. Nyai cager di Jakarta da mah usum naon nyai di Jakarta usum demo mah hormon mangasaan hayang pais demo baru karena beunteur demo nginum sugan bunghak we beuteung kuring balik ke Bandung ya orang nyaritakeun siki we namanya siki we terus da siki nu bakal jadi mah cenah eta naha cenah teu nyambung wae HP teh abdi mah pulsaan meureun nah teu nyambung keneh cenah hor nyai meureun teu dicas teu nyambung wae cenah mah meureun digadekeun HP-na nah cenah teu nyambung wae aya abdi salat di keureuyeut tapi doa teu dijabah wae tara zakat meureun teh hek sia nah teu nyambung wae nah cenah teu dijabah wae salat di keureuyeut bapak abdi teh bawa tara silaturahim meureun ka kiai ka ajengan eta teh pewaris nabi nah cenah teu nyambung wae bawa meureun sia ditukeurkeun salat eta jeung pangabutuh digadekeun
daek salat tahajud ieu mah aya pamenta nu rulung ka Allah. Ya Allah geus salat tahajud teh muga-muga ya Allah jeung dibatas diminta teh ka Allah pun anak ya Allah hayang keberi ojek kumaha lamun Allah rek ngalebeus da maha beunghar nah digadekeun ditukeurkeun jeung pangabutuh salat teh mana ridho mana ikhlas aya cai herang di dieu ge aya cai herang mah aduh ampun nuhun nya jadi kahartosnya kah ngaji siki teh kitu la ilaha illallah geuning aya jero na Quran teh nya lain syariat wungku Allah luar biasa Bapak ieu mah kumaha innalillahi wa inna ilaihi rajiun aya nu maot teh wungkul dumeh imah sisi jalan aya nu ngagotong pasaran yo innalillahi wa inna ilaihi rajiun teu nyaho pasaran mah dek diomean da rusak padahal innalillahi wa inna ilaihi pigaweun teh sapopoe gara saok naon hartosna apa hartosna naon Bu nah piraku teh apa tara ngaji urang dieu asa ti Allah mulang tah sakitu we heula atuh asa ti Allah mulang tah kitu balikeun deui ka anjeunna da asana ge ti ieu peureup lamun dipake neungeul batur kembali kepada jalan Allah tong tulus geutik ulas asih kartos lamun dek sirik lamun dek ngaheureuyaan batur lamun dek khianat tong tulus itu kembali back to basic kembali ke semula muncang labuh kapuhu mun ceuk basa Arab makanna illa makan mun ceuk falsafah Yunani kuno ex nihilo nihil fit mun ceuk situkul kembali ke lab ieu ka pejabat lamun ieu duit rakyat duit negara ulah diakan coba kembalikan deui ka rakyat republik re itu kembali publik umum balikeun deui ka rakyat asati rakyat oleh rakyat untuk lain diakan ku sia kitu goblok leran kumaha mun pasep aya nu ngabongohan maehannya tong ngarepotkeun teh dipaehan ku sia ge aing mah kamotan kumaha cenah pasep lamun anu ngajak gelut ngaji becus aing mah komo gelut sok urang dieu sanu jago naik ka panggung anjeun naik aing turun tuman atuh dah punten nya punten bila aya pejabat ieu mah kanu karari teu kajelemaana ieu mah dasarua si kuring jelema da ieu teh hukum teh kuring oge kadupak nu ngomongna teh da ieu kadupak kawas ieu aja jelema we asep teh kitu sarua we kadupak tu cara memeh ini baligoh pagede-gede dirinya daek datang ke kampung-kampung arangah erenge ngajak seuri jeung ngadak-ngadak bager nih ai geus geus dina kursi ini kanu culang cileung dengan palingeun leras koplok teh tah teudik deuli teuing aing ah cenah pasep wanian daing moal anu mecat minum cai panas ieu cai panas alah sakedeung nepi ka agul ku anjeunna 5 tahun 10 tahun jabatan teh lain eta anu bakal langgeng nu mana sang-sangkeun kaimanan jeung katakwaan dina hate al imanu uryanun wali basyuhut taqwa ari iman teh buligir mata kudalang diri Semar teh tara di bajuan Semar sempengangken-ngangken mar menyemarakan datna alam nyaksi kana hade jeung gorengna alam lain teu boga baju teu ngaku teu boga naon-naon sabab geus yakin di bajuanana kunaon ku takwa dina takwa aya wau waroi apik kumaha nu apik mah nu naleta disatukangeun akal jeung elingan cekolot baheula mah geuningan jang ulah dahar eukeur lapar ulah sare eukeur tuluh eta teh runayan tina takwa ulah dahar eukeur lapar tingali anu lapar dajang dikedewak si banyo ge tara atuh puguh jadi betul usahakeun memeh di dahar boa tatangga aing can dahar wah syukur ka ituna teh ku apik-apikna eta takwa ya Allah ulah sare eukeur tuluh tingali we nu tuluh dajang jidug sok usahakeun memeh sare teh bikeun heula salabarkeun heula ka anjeunna hirupna maotna urang mah teu ngaboga-boga
leres Pak diri sasampiran awak sasampayan umur ukur gagaduhan ya Allah mangga bade berang bade peuting bade keur maot mangga teh teuing sanes nu abdi sok sing ikhlas sing ridho bikeun dan nu anjeunna ulah aya nu diaku saeutik oge nu matak cikolot baheula kudu bisa ngaleungit maneh marukana mah ngaleungit kaleres teu katempo wujud wah pibangsateun nu kitu mah nu kumaha atuh bisa ngaleungitkeun pengakuan dina dirina ulah sagala diaku nya rada jero matak innalillahi teh pigaweun teh Pak selalu always kembali ke semula kembali we ka Allah terus ka Allah keun deui dek neungeul batur aya nu diteungeul saha Pak aya nu diteungeul nu saha aya nu neungeul nu saha nanaonan tuh gitu nya heuh itu nu diteungeul kagungan aya nu neungeulna kagungan heuh nanaonan mending aman mending wawuh leres mending jadi dulur mending saling hampura leres mulai kembalikan selalu la innalillahi dinina oge setiap hi kana gawe mode alhamdulillahirabbil alamin alif lamna dinina teh alif lam al istighroh jinsun kuliyun tahtahu rodun kasirun jenis hiji ngurung ka sakabeh teh sadayana jadi sadayana puji kagungan beda deui jeung aloha mah karobuna eta mah beda deui jeung alohu sebab Allahumma alif lamna alif lam lil milki alif lam ma'rifat mode Allahu nurun aya nu ngahartikeun Allah teh cahaya cenah kumaha aya dikir geuning la ilaha illallah buri nyai tah panggih jeung Allah aing teh dagor buri nyai kitu teh tapi ulah salah danya kuminang dikir mah aya bray we tanda keagungan seperti orang lempang tengah peuting poek mongkleng gitu pasti tita jauh pastinya atau terjadi ke pasti burinya kingkilaban lumayan 10 meter bisa gancang terus nah jadi Allahu nurun Allah nu kagungan cak tah pakai kagungan bongana Allahu dinya alif lamna alif lam lil milki alif lam ma'rifat Allah nu kagungan cahaya inna loha wa malaikatahu ta loha mah karobuna saha robuna teh pangurus saha Rahman Rahim Jabar Kohar Malik Kudus Latif Angin Cai Seuneu eta reng-rengan robuna nah cenah pasea papan Ar-Rahman teh Allah leres Ar-Rahman teh Allah mung Allah sanes Ar-Rahman kadek sia lieur nya rada lieur tah agama mah lain keur nu lieur tapi keur nu mikir palai ulah lieur palai urang kubaran ai Ar-Rahman teh Allah sok bu Ar-Rahman teh Allah sok mung Allah sanes Ar-Rahman palai ngartos pisan dupi ceulik naon cepil malemesna seperti kieu eta dina cepil bapa aya sireum kamari ge ceulik abdi ka eusian bahasa Sunda wartosan abdi gancangnya penting teuing ieu tuh ceulik teh ngaran naon cenah ngaran nu mana ngaran ieu tanurbi tah ieu ngaranna naon Bu jadi naon ceulik teh ngaran tah ieu nu rebing tah ieu ngaranna naon ceulik saha ieu ceulik Asep leres ceulik mah ceulik Asep ngan Asep lain ceulik kartos sok sim kuring ayeuna keur leumpang aya nu nyalukan ceulik ka dieu belanyang teh ceulik da nyapurkeun gitu teu Bu kumaha lamun Pak Asep ka dieu nyapurkeun jeung ceulikna tah kitu nu mawi la ilaha illallah teh kalimat tauhid nyakup ka sakabeh Rahman Rahim kasireum-sireum kabawa ta kana ngaran Allah kana jenengan Allah la ilaha ditunggakeun dirinya ulah dipapai nyarita imah teh atuh mangga atuh ka janela abdi ka pantau abdi ka tehel abdi ulah geus cukup karorompok atuh sabab di rorompok abdi teh geus pinuh ku ngaran naon janela pantau tehel naon deui WC cukup imah jadi la ilaha nyakup ka sakabeh dah itu kartos nah jadi
Ar-Rahman teh Allah, mung Allah sanes Ar-Rahman gitu. Sok adan takbir genti ku Ar-Rahmanu Akbar bisa tuh, bisa tuh. Oh gitu, Ar-Rahmanu Akbar, Ar-Rahmanu Akbar. Menurut teh pada maledong kartos. Nah siki kayak di bejaan beh ditun siki naon mata holang, beh ditun mata holang naon bejaan. Abeh ngarti dina Islam geus bejeuna bangsa urang teh ngarti ulah katipu wae dina agama teh. Lobana doktrinasi pragmatis tidak berdasarkan empiris. Doktrin gini bangsa urang teh dicuci, tuluy ngabom batur, jadi teroris dan naonan kan sok. Ulah kitu ah. Lebar al-islamu mangsalama muslimuna bilisanihi wa yadihi. Ari umat Islam teh anu sok saling salametkeun jeung papada baturna kulisana jeung kuleungeunna tuh. Ayeuna leungeun pake ngabom nanaonan. Nu teu tua nu teu dosa kababawa geus sok. Eta cenah geuleuh ka Yahudi. Atuh yang kula Yahudi itu tah numpuk dina awak maneh Yahudi. Naonana sifatna teh urang guar ku siki teh. Lain banyak agama kan dia ulah euy. Ieu mah nepi ka dianggap enteng. Padahal jelema teh Bu beda jeung sato, Bu. Seperti anjing buduk di jarian paeh nangan ukur samat bilatungan, tapi jelema sajabati bilatungan bakal panggih jeung balitungan anu kudu dipertanggungjawabkeun ku dirina sewang-sewang. Mawi ibu mineng dikir ibu abeh bray nyai tanda-tanda keagungan pimpin ku bapana ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa'i. Ari lalaki teh pamimpin ti eta awewe. Lamun awewe teu daek wae ngaji teu daek wae dikir, lalaki ngomong nyai, dikir nyai, salat nyai. Majikan keur tibra nyai, nyaring. Atawa lamun mah teu, da awewe mah kudu dielus. Subuh geura lalaki ajak mah, bangun sayang. Bangun my honey. Bari celengok tarangna dicium. Bangun sayang, kurang sujud syukur ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk sayang, bangun sayang. Teu nyaring keneh. Mani piheulaan ku lalaki bari sholawatan kan bae da nyanyi sholawat oge. Salatullah salamullah bari dianu. Bapada bari ngageuingkeun pamajikan. Reng saya mandi mah, bangun saya bapak matas mandi, aya urang salat sak mah. Teu nyaring keneh. Adan cing taring. Calengkung adan, rengse adan mah bangun teu nyaring keneh wae. Bawa sejadah gigireunana pek ngadoa innalillahi wa inna ilaihi meureun pangna hese digeuingkeun oge mod. Salatullah da eta mah nyanyi teh dalin eta nu nepi mah lain. Salatullah teh soluh teh salat ka Allah. Kumaha keur prak-prakanana sopan santun ramah tamah DP handap asor ta eta salatullah salamullah aslina. Nu eta mah nyanyi eta mah. Mode tukang nyanyi tukang seni di panggung. Si anyuran anu hajat menang amplop tuluikeun abe menang amplop. Tukang si anyuran geuning gagak ngelak nasuhunan ngahiap ngahayu-hayu. Hayu mulang kulangkeun ka nagarana di panggung. Di dieu mah tara kitu. Jeung pamajikanana. Sugana laki balik di kantor jeung pamajikanna teh, "Geuning itu salaki kuring geus datang, akang palai ngaleueut naon?" Ceuk salakina teh bari ngagegang. Buru atuh nyai naheureuh cai, akang hayang cai kopi. Tah, lamun rumah tangga geus kitu buru-buru bawa ke rumah sakit jiwa. Garelok. Atawa tukang kuro, tukang kori nya. Kori di imahna tara kitu ka majikanana. Nyai eta sanak hihid deuh kol-kolah tah. Teu kitu. Atawa polisi ka pamajikanana prit ngejo teu ngejo ditilang wajah goblok teh polisi teh. Atawa dalang di mana ka pamajikanana nyai geura ngejo nyai nya pasep kelok
noron ulah penting Pak ieu teh duh isu ke Garut. Alah sora peuyeut gitu. Itu Pak. Jeung bangsa urang karek dina kalimah kiku rarasaan teh geus nepi pada jauh. Pada bahasa Arab teh Pak. Da kudu dihartikeun heula tuh. Karena bahasa Sunda kakara ngarti hate teh narima. Ieu mah aya nu karek kalimah hungkul jauh percaya dina kalimah hungkul. Wah, jadi we doa, nurulung doa bari teh nyaho hartina. Atuh melaksugan di tanah lamun, di cebor mudah-mudahan buahna teh boa teuing kitu teh. Alah. Aya sisi jalan teh naon sisi jalan raya itu naon kampung naon? Cisantri. Aya Tanjung Garut. Di Tanjung Garut, teh kemana tadi teh? Oh, ada ke sisi jalan ada itunya. Manehna teh ngadoa teu percaya kana kalimah. Ya Allah, abdi atau eta ka kasadang nya, baheula mah can ieu can aya mobil. Dek kasadang leumpang. Ngadoa ka Allah sabab nempo pihujaneun geus menung. Ya Allah, atuh pihujaneun geus menung. Sakira-kira abdi can nepi ka sadang mah ulah waka diturunkeun ya Allah. Durok dok Fatihah ge 7 balikan itu. Bari teh nyaho hartina, da percaya. Reug-reug manehna geus ngadoa. Ai palebah kacamatan teh naon teh? Palebah Campaka gretok teh hujan gede. Manehna sinut-nut teh di pos hancip. Bari kukulutus ka Allah. Nah eta Allah nepi ka teu apa sadang-sadang acan. Percaya ka Allah teh percaya. Museup pesisi walungan ieu. Ti isuk jedur nepi ka sore jeger eueuh nu nyangut hiji acan. Kukulutus pan ka Allah. Nah ya Allah eueuh lauk mah tuh maung ka dieu. Teu nyaho maung hayang nginum turun, ngagilisir ka manehna, ngadeg-deg pan manehna. Ya Allah da abdi mah banyol. Tuh akhirna teh nya ulah lalawara agama. Meureun kana banyol beragama deuh. Nepi ka dianggap heureuy. Komo kudu mabok malah haola geuning dipake kudu mabok. Geuleuy anjing teh teungeuna aing euy kasihku ku si anu euy. Pokona teungeuna ku aing peuting engke ku aing dikadek lah haola we anjing aing mah eta lah haola dibawa kana mabok. Udah jauh. Naker jauhna teh. Atawa nyuratan ka Allah. Makanya isukna teh dek ditagih listrik ku PLN teu boga duit 100.000 berage nyuratan ka Allah. Kahatur Allah subhanahu wa ta'ala bongan dina dirina ditanam percaya Allah teh maha welas maha asih bari teh jeung ilmu nyuratan ka Allah kahatur Allah subhanahu wa ta'ala manawi nuju salse abdi ya Allah priyogi artos 100.000 abdi percaya salira teh welas asih salira teh maha beunghar teken Udin Campaka gapekeun ka pagawe desa aya ku pagawe desa dibaca kahatur Allah buah si Sudin gelo alungkeun celik kana kuta teu nyaho aya polisi boncengan keur kontrol cekit naon cenah eureun euy geus cenah bisa aya surat bisa nurag-rag surat cokot teh dibaca ku polisi berakatak teh polisi siri naon cenah si Syria teh lain cenah ieu si Sudin cenah juratan ka Allah singsa cenah baca ke jerona dibaca teh wah kalau buki gogohelan polisi naon cenah butuh duit cenah 100.000 montong disieung-sieurikeun cenah eta teh jelema bodoh boga duit cenah maneh boga cenah baraha 75.000 tah cenah sok nyieun surat bejakeun ti Allah asupkeun we tadi 75 teh ayo urang anteurkeun cenah karunya ayo tuh polisi soleh tah Sampurasun, rampes, bray, rewat, alah, aya polisi naon, dosa naon abdi lain, ya kapi-apian surat ti Allah, alah, semuanya abdi. Ini polisi bari seri dibuka teh bray teh duit, ya Allah, nya geuning Allah teh maha murah maha asih, nuhun ya Allah, dihitung teh 75 ngalamun, sedengkeun butuh teh nyuratan deui ka Allah. Ya Allah pingkeun ulah miape duit ka polisi mung dugi 75 kabina mah eta polisi dek lihat bener jadi katembuhan lah namanya jam seperti teh
sawios sampai ka subuh wios podara ne aing atuh ya aing ngaji siki kan jero resepnya udah ketempo brai cahaya teh gitu brai itu yo nya geuning ieu ayat teh ayatna ieu teh oh barangna eta gitu lalawara dina Islam mau ibu-ibu sok dikir ibu abeh naon cenah Pak Asep dikir teh heulaanan abeh tuman ada ibu-ibu loba urang Sunda geuning aya karuas piring peupeus geuninnya gombrang sia kanyut laher aya nu aya keneh nu kitu tuh genting ke mak sabab kuminang dikir tuman gombrang la ilaha illallah gombrang piring peupeus la ilaha illallah kusak ke maut gajah jantung murang tina reuwas tapi taroskeun ka kiai di mana lamai tos ngucapkeun la ilaha illallah bari muka sapa tobros paningali teu aya hijab ibu bakal langsung blos ka gedong nu molongpong blus ka alam nirwana alam asal poe panjang nagara tunjung sampurna alam nu teu kaselang-selang innalillahi wa inna ilaihi tapi ibu di mana mangi kareuwas gomrang piring peupeus sia kanyut laher guprak teh maot cilaka ibu nyawana ku bumi moal ditampi ku jagat moal ditarima komo lamun kudu kawasa bakal cicing di alam arakayangan nilik-nilik gesan ngancik nyawang-nyawang gesan nyayang di mana kuringnya cicing di mana kulanya nyayang tiris eueuh pikeun pisi muteunana hareudang eueuh pikeun piki paseunana heueung eueuh pi baturan hirup ya Allah abdi balikeun deui ka dunya abdi rek keto ibadah no way sia los kana kanyeuweut panuju sia kitu Bu lalawara nyawana jadi kutu bayur atau ngajedog itu di pantura tuh dugem oh ada kamari balik dirinya teh jaya naon kemari ngawayang dirinya balik itu macet tanjung rasa di jalan raya teh macet atau subuh awewe barariji tina liang-liang lu ngarorakeun dedeuh teuing kan ulah pikang ngewa kan ya dedeuh teuing bapak ngewa ka Firaun teh ngewa resep raja wayang lamun sidorna ngadukeun batur yen nepi ka batur cilaka ambak teu bu kadorna ambak nah ai dalang namanya aheun da dorna kuleuheuh dicet deui ini teu puguh-puguh ngewa ka Firaun dulur ge lain tah Firaun nu dina diri anjeun cak singkahkeun pir hartina ngajauhan aun pitulung naon anu ngajauhan pitulung teh bedegong eta singkahkeun kafir teh tina kupar tina tertutup jiwa anjeun kasucian anjeun ku kabedegongan ku kabohongan digadekeun anjeun teh tah kana bedegong kana bohong ya da diri sorangan mah lulu cepah oh ya tah eta ning Nabi Khidir parahu di bocoran budak di paehan aya bangunan can angeus runtuhkeun ieu Nabi Khidir Nabi Musa kieu nah pigurueun teh kitu padahal graso kullu mauludin yuladu ala fitrah sakabeh nu dilahirkeun ka alam dunya dengan keadaan bersih terus bersih orok mah tapi ngagedean aya nu jadi tanpa dipelak dina hate anjeun muatan naon sirik pidik jahil kaniaya iren panasten dudupak rumpak ngupat si muat ku jugria takabur nyaci maki sik-sik melik teu kaopan teu payaan cap jahe buntut kasiran mereke hese gerak turun-turunkeun deui gerak bocoran eta awak cenah turun eta kabeh teu kitu digebrus ya ka neraka bangunan can anggeus runtuhkeun ulah waka geus anggeus ulah boga rasa geus anggeus eta ilmu belajar terus long life education sanajan geus kolot terus belajar terus baca cenah geus terlambat kuring mah geus kolot diajar teh better late than never lebih baik terlambat daripada tidak pernah sama sekali waduh eta ilmu nepi ka kitu nya Pak budak di paehan eta laku bubudakeun geuti ku kadewasaan
numawi tadi sim kuring dina mukadimah fa idza qara'ta qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Saacana anjeun maca Quran pek salindungkeun heula anjeun tina pirang-pirang godaan setan nu jadi we kalimah auzubillahi minasyaiton nih ari auzu teh asa tina kecap a wau da naon sababna harakatil wau ilal aini jadi harakatna wau tukeurkeun kana ain pasoropa maka suruh auzu ai akbiru artina kedewasaan jadi siki nu jadi teh anu kolot nu dewasa nu matak bubudakeun maneh teh kabeh aya nu jadi siki nu kumaha apa nu ngora nu kolot gitu untung bubudakeun wae hirup teh tah 3 tahun panggilna teh cenah pasir teh saganya dalangnya bisa kitu hitung-hitung entong kokorongok teh mata teh papan era ku dalang teh naon dalang teh asa tina kecap dalilun dalala lamna aya 2 ngan dieuweuhkeun hiji genti ku tasjid jadi dala ya dulu dilalatan bahwa dailun isimna isim fa'il artina nuduhkeun ngan binana bina asom nuduhkeun anak anu budak lain budak penyakit ya tapi nu ngabubudak maneh nu matak ayakeun gamelan cenah gandeng heula cenah kumpul tukang judi cenah kararumpu jablay nanti naon sugane atuh ceuk Semar teh jang kade ulang akan duit ladang judi deuleu kieu naon sababna sabab wong tua gawe wiwitan wong nom dar malakoni sing saha kolot anu yen kagorengan anak incu nu bakal engkak-engkakan dina jurang katunggaraan ceuk tukang judi teh bari gupru heueuh nya eling saurang itu lumayan aya teh nu ngaharamkeun kana wayang tong dicarek da nya wayang mah haram coba neleg-leg lamun aya kiai ngaharamkeun kana wayang tong dijawab ku halal pasea da eta mah nyaritana ge bab haram lamun itu nyarita haram bilu kan haram abis itu pasea yok belajar matematika sakedeung positif kali positif sama dengan si baleg yok positif kali positif sama dengan maunya yok balikan deui positif kali positif sama dengan positif kali negatif sama dengan negatif kali negatif sama dengan positif benar kali benar sama dengan benar kali salah sama dengan salah kali salah sama dengan benar lamun nu bener benerkeun sama dengan bener dan nu cilaka teh nu bener disalahkeun sama dengan lamun nu salah salahkeun eta teh bener kiai ngajak sholat ke ajengan sama dengan bener bangsat ngajak maling ke kiai sama dengan salah bangsat ngajak maling ke garong sama dengan bener goblok nate karena nah gitu cing-cingan bahasa teh matak aya kiai ngaharapkeun bawa Quran ka kabeh mari kita berdiskusi buku terus cenah wayang teh patung di imah ulah hukut patung sebab malaikat rahmat mau daekeun cenah ka imah sebab sieun patung goblok malaikat teh dagor ka ieu nya ada ti dagor da aya nafsuan berarti aya kasieun mah apa eueuh nafsuan malaikat lain lamun aya kasieun sedengkeun sieun teh nafsu berarti palsu cenah didagor ka imah gitu patung nu mana pak eta patung ai patung teh hayang dielus ngajentul we gadang dahar beuki nginum beuki digawe mu pek-pek tanu kitu teh tuman kahayang teh moal daekeun rezeki teh datang anu kitu moal karton tah kitu kudu cerdas atuh urang Islam mah modal nyalakeun wayang wayang mah dibeuleum ge beak gitu oh wangsul deui tah naudzubillahi minasyaitonir rajim abdi dipindahkeun karena bahasa Sunda abe ngarti dina TV gini dipindahkeun ke bahasa Indonesia aku berlindung kepada Allah bari pereumbeunta geuning nya dari godaan setan yang terkutuk karek nepi kana harti teh mah gawena sedengkeun auzubillahi teu ha da kana gawe ka itu lagi apa tadi nage abdi nyalindung gawe berarti
kasaha nyalindung teh Pak kana naonana tahun gecan tamat komo ka ituna tah oh berarti lemah keneh urang tanya tuh jauh keneh mata kula waka di aku bener ge tahun jantara ramat gini Udin milu ngiuhan ka ewon kana naonana ka imahna nya naon pangna milu ngiuhan kahujanan atawa ayo urang pangna nyalindung ka Allah naon sabab hek sia sabukeun tahun ungkut nepi kana siki mah nepi kana mata holang pangna abdi nyalindung ka Allah teh tuluykeun ayatna tong dijawab ku nafsu tuluykeun ayatna sabab Rasul oge kitu Rasul mah tala ngawaler kana naon paham pertanyaan batur angin wahyu diwahyukeun deui wa mayantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha tuluykeun ayatna pangna abdi nyalindung ka Allah teh tina pirang-pirang godaan setan nudi ayo orang tua ya kene abdi nyalindung ka Allah tina pirang-pirang godaan setan nudi laknat saha nu dilanat kusaha dilanatna iraha ku aing can nepi ka siki mah diudag terus sok sia baheu dilanat teh baheu ari ayeuna dilanat keneh teh setan dilanat kusaha nah lo dendam gitunya tiba heula nepi ka ayeuna ngan ngutuk we menang saha setan eueukeun alok kitu tibatan dilanat wae mah lieur kaing aya palai ngartos palai sikinya ya siki Udin dagang bonteng sok sing cerdas saha tanu dagang bonteng dieu ewon meuli ka Udin sakilo saha tanu meuli ku ewon bonteng teh dirujak di dahar saeusna ewon ngakan rujak ewon jadi beuteung alatan ngadahar nyalakeun teh ka Udin teu da Udin padagang Udin padagang nya iblis dipasihan modal ku Allah atas nama saha iblis ngabodana dari atas nama Allah rek kuat kumaha aja sok dagang godana ge atas nama Allah dek ditentang kumaha wayo ngelenggaknya iblis dipasihan modal ku Allah keur ngagoda teh naon kidib kitman biladah hianat nafsuna amarah lawamah sapiah mulhamah kadieuna sirik pidik jahil kaniaya iren panasten duduk pak durumpak ngupat simuat ujug ria takabur nyaci maki cicik melik teu kaopan teu payaan eta modal setan kage ngago ai manusia di modalan naon mutmainah rodiah mardiah kamilah tirituna sidik tablek amanah patona kadieuna nyaahan dedeuhan welasan asihan daek nulung kanu butuh daek nalang kanu susah ngajait kanu titeuleum ngahudangkeun kanu labuh mere kanu daek hak saha eta hak manu ieu moblos ta setan mebeskeun sirik pidik diange ku ujang saha nu dikutuk teh kartos woyo setan we kartos lamun eueuh setan moal normal sia teh moal kartos bayangkeun lamun urang eueuh setan moal normal geus sok nya kartieun tuh ngeceuwi sorangan nyaho cenah moal lamun nafsu moal ganteng da eta teh ciri-ciri jelema beukian teh kartos Pak kartos geuning di dieu wungkul kabeh kanu caritakeun teh leras Adam keur ngajepepeng para malaikat di piwalang sujud hei para malaikat sujud ka Adam aya hiji nu teu saha mana barangna
ieu mah jauh peleteng na pikiran teh ka baheula mitos tah ngalamun ka itu na tulul amal panjang lamunan ka dieu keun geus Adam wujud ai Adam diciptakeun ku Allah manusia ucing marmot manusia ari ujang ucing marmot atuh enggak sih ka ujang da itu mah geus kaliwat jokotna naon sistem da sistem teh kitu ti baheula nepi ka ayeuna sok eta wujud malaikat secara wujud awas denge ambe sok tanyakeun ka ahli kedokteran sabaraha juta sel anu aya dina diri urang tapi aya hiji dina hate mung sujud tah ngan ngajakna teh naone gitu karasa teh karasa tapi lamun eueuh si eta moal normal deui kartos pagi ayeuna mah tah sia ngaji tah siki teh kartos ieu mah karena kalimah we wungkul kalimah mah media supaya nentremkeun itu fokus urang kudu ngabogaan kekuatan power is pakes kaduana disiplin katiluna terobsesi nya kartos tah lamun tos kitu hartina geus dewasa ku ayana dewasa haji bakal jadi mabrur ku ayana wajib salat bakal aya hasilna ku ayana dewasa puasa bakal aya hasilna leres Pak tah gitu lamun eueuh hasilna berarti bubudakeun ke belajar deui kartos tah ti kitu sistem kuringnya hapunten tina sarupiah kalepatan hayam beureum hayam kate dek dibawa ke pasar kuring dek eureun lantaran capek sabab kuring hayang dahar wabillahi taufik wal hidayah wassalam